jeung batur aing kemana? Pohon aing kauing. Indung aing. Bos oo. Sukan ditanya lieur tuh batur badeuleuh di kotoran. Aya kene Di mobilan. panjang umur gitu. Panjang umur, panjang rezeki. Nyita keur naon nararese ayeuna mah ngala duit teh. Moal kitu. Pada lusu-lusu. Ari bumina asap di paling mana? Ngerakeun bae teu sarua Berhenti jeung dulu, batur. nya. Buka kolot teh. Tuh batur bade ngeunahkeun anak. Ai gamelan karuhun eureun teh kadenge-denge nya. Hah? Paohna. Oh gitu. Emak teh kondangan. Can ulah apa? Cenah Asep rek disunatan geus baheula teh nya. Nanggap mah ayeuna dipindo disunatan. Da pau lagi anu ngaramekeun teh Pak Oo. Paoh. Heeh. Pak Oona eueuh datang. Ayeuna teh. Heeh. Sok tinta datang ku Mimi. Atuh Mimi aing mah Gitu. paoh nage ayeuna mah geus hewaeun ka uing teh. Gitu. Huluna botak. Huluna botak uing huluna. Uing huntuna apa? Ai horeng mah geus karolot. Encan. Mama karek 27 tahun. Oh gitu. Matak era rek ngawi sora geus goreng. Erek nari rupa geus kawas kieu. Ayeuna mah aya tah sinden incu tah. Tadi Buyut, buyut, di mana eta gorosanana teu ngadenge ka anak. Ya saha anu ngomong teh saha? Hah? Anu ngomong Ai maneh ngajedog. Tongko koloyongan alaan mah duit. Penting duit mah. lain. Nomor hiji duit mah. Ngajedog nu lalajot tong ngomong. Hah? Cicing. Oh lain. Nu lalajot tong ngomong. Aing arek ngadoakeun heula panganten usuing. Cok. Ari ngahibur mah geus teu bisa Cok di nyecunya. Bandungan. Sok doakeun. Doakeun bae Asep. Sepuhan. Asep teh wartosna bade nikah. Aing mah tengah halangan bae kajeung. Ulah kahalang. Daerah nyitak bapak ka dewek daerah dijoget bae. Eta eta mah. Teu dibayar uing tuh bos ieu teh. Menang 3 minggu diancuk. Bos naon? Bos batak hayo. Aing nyiksrikan bae batak teu dibayar. Gandeng bejaan batur. Matakan ge. Duh, paoh kunaha jadi mandor teh teu bener. Urang ngadoakeun ka Asep nya cunya. Ai bos asli nama Pak Oo. Geus nyaho. Asep teh bade nikah enjing. Ai mama teu bisa ondangan kuna naon han bisa ngadoakeun bae. Mudah-mudahan Asep sehat. Rumah tanggana sing sakinah mawadah marohmah warohmah. Ajek mana? Aisyah malai merek gitu mah. Eta nu edan, nu lajot teh edan ngajedog goblok. Jadi aing kahandap entong. Hah? Nyayang digebot ku aing nya. Cicing. Mata sandahar, mata sandaharnya. Hah? Panyokotkeun cai kalobanya. Cai naon? Nya jeung nginum. Wes cai kalomberan. Aing rek diberes cai kalomberan can ucu. Usu. Marek diberes cai kalomberan. Tapi eta mah ukur iindaan. Ari anu digawe tilu minggu iraha dibayarna. Isukan. Oh isukan. Poe bayaran isukan. Moal bohong. Ku aing diselempekeun ka imahna. Ulah gandeng. Bejaan batur. Heeh. Bejaan mah isukan rek dibayar cenanya. 3 minggu aing badugan teh dibayar. Ceplek mah sampe eueuh tuh. Digadekeun. Eta gara-gara nama Mak Enjum. Bicih. Naon mak? Isukan sana bedugan kasih bos bedugan naon ngesrik bata. Oh gitu. Aing ngesrik bata teh belul potong nih jadi teu dibayar. Kapan Pak Ona ngajualna murah?
pada usum hujan. Gitu. Jadi Kaduhung aing mah bapak aing geus ninggal. Boga oge ni aing geus Eta nu edan. piharnekeun. Eta nu lalajo tong ngomong. Aing sabaraha kali barang penta ka maneh. Cicing, kajen teh kena edan atau di denge lalajo. Babaturan paah nyaho. nyaho Bapak Hansip Oh, Bapak Hansip. Ho dibawa ke Pak Hansip ke temennya. sing anggo kopiah dingin. Oh, gitu. Ya punten ngawagalnya sakedap ngawagal waktos etang-etang penari istirahat, penyanyi istirahat, sindena kitu deui nya. Mark madangnya. Bapak tah mah hayang anu anak. Baheula aing keur aya keneh bapak. Disebut ge otong. Teu diberek kejo. Aing sedih jana. Aya ieu. Sok, coba kesering bata dipulikeun deui. Kayak kesering bata mah nuluykeun deui. Da heula lain mah. Da heula kayak kesering bata deui, ngapaho. Sok. Anu mana po? Sugantar mere duit Pak. Bos, bisi magihan budak emaknya. Boga budak hiji kaset. Kaset budak teh. Budak ngedan. Seotong anak-anak. Minum bae budakna. Dari barang menewak. Minum bae. Ampun. Boga kolot terus boga kolot. Batur mah di motoran. Ya otong. Baheula serius bapak kami. Hayang naon? Diturutkeun. Aya ayeuna ilah gitu. Ngerakeun. Saya. Hah? Budaya bangsa Sudah macam-macam. merah seni semuanya Mana ingat ke kami? Hah? Baheula keur bapak kami itu. Sok hayang diturutkeun ku. Tapi mana ayeuna? Anak mah hiji-hiji nasi dodi eta teh. Kajen maju mapaleun meureunna. Anjakan. Yo. Dengekeun lamun maneh ngaku kolot. Ka aing. Ieu mah digadekeun ku aing. Nah, cenah barugon kene ka aing. Teu ka maneh ge? Era. Teu bener bae. Mam lagu nya mah lagu. Kajen teh gede dipakai. Tah. Deuleu ku maneh. Batur mah batur. Oh,
anak mah. Loba aing nu mere bawe. Loba cupos kaya. Mana lima ku aing rek digadekeun. Butuh duit aing. Tidak mam. Iya mam aing. Tidak perlu duduk ieu. Tah pengujian. Mana karunya teh? Aning mah loba dulu dicangkor ke mana anu karunya ka maneh? Cocobi Anger-anger menjadi anak. Yeuh kadenge Dharma maneh hayang naon ge dipangmeulikeun keur aing hirup papa. Gara-gara aing kieu kamu kan pengia. manusia teu mawasa angin ku keresan jeuna geuningan mah angin ku keresan jeuna Karunya aing ka maneh mubur diwewejeun ti rumah dua eta. takdir teu beunang dipungkir kadereuteun ning wiwit anu baget menang di sinar ning wiwit Tah aya dulu aing aya gitu. Bos kedo tah. Gusti Bos kedo aya dulu aing. Agung Mana nu kedah wajib dipun doraka aing. Jeung saha doraka? Sia doraka bakai. Sia doraka bakai. Teu butuh. Gusti Maha Unina anginku Teu butuh. anginku Becak itu kurang. tenang Hayang diteunggeul ku aing. Unina Hayang diteunggeul ku aing. teu aya bandinganna Pintu terbuka, waktu. Keluar. Jangan duit jeung aing. Lamunnya kurang seubeuh. Piduli sama doraka aing mah. Sia nu doraka minta aing. titis tulis di ajali tersangka saujung rambut geuningan mah tersangka saujung rambut Digadekeun ieu mah. Jeung kolot cekaceun. Anu baru bapak aing anu maneh? Hah? Jeung saha? Saha? Ai kitu aing ngakumi. Anu dicicingan Cinta. mah digadekeun. Jeung ngakumi aing sia. Matak doraka tong. Doraka daun maneh nu doraka bakai. Geus mama kieu marek buburu serba eta deui bae bata deui bae lah. Lamun maneh inget ka aing kudu jadi anak yeuh. Otong di motoran, tuh di mobilan.
aing. Ngandel ke milu jeung batur anu retela. Keluar sia. Sok buru keluar. Rumingkang di bumi alam sadaya kerasa pangeran sadaya Keluar. sadaya kerasa pangeran Keluar. Keluar sia. wayang Hah? musik Eta. Anu sia teh loba dulur. kuda Penta bita. Entong loba kaela sing loba mah kadaek. Dolo aing. jalami hirup kugus tina ciri jalmi anu iman percaya ayana Gusti percaya mah percaya ayana Gusti percaya Ada ahdun ayana Rasul ngalangkung kana Tah, di dulur aing eta nu kaluan ka mana? Kabeh, kabeh. Hayo, sigi beut kabeh. Diri kana takdir sanes aran nampi kada ngan mendak cocobi wae abdi pasrah kanu agung upami teu kenging ampun lain nyerahkan ka pasti sejak pasrah sukarela Ma. Ma jadi ke di Ampura. Da baheula mah heueuh. Bapak aing keur cukup. Indung aing keur cukup da bohongan. Bisa munggah haji geuning Mama Eti teh. Baheula keur jeung bapak. Ayeuna bohongan. Bayas singkat bae hampura Mahaji Eti derek di hampura ku urang rek usaha hampura ganda mah rek eling ganda teh mah buru-buru mah ieu ganda mah rek eling sieun doraka mempenghirup kene geus pae mah bisa mah dabonganan tadi janji bapak hayang naon bage ganda mah rek diturutkeun kudu jadi kolot tapi maneh lain hampura kasadayana buh masyarakat tah ieu teh pikeun contoh anu ngelawan ka kolot kumaha kajadianana
komo indung. Nah, abi mureke tadi abdi tadi sandiwara Sunda gaya remaja geus teu aya. Sandiwara geus parupus. Teteh aya sandiwara Majalengka ge aya di Pagadon. Anak muda tah ieu anak muda. Sutradara saha ieu? Ya ganti awahai teh muda. Ampura da ieu mah disaker ku waktu. Teu panjang-panjang da sanes drama ieu mah. Ukur heureyan Banyulan. Ampura nya kasadayana. Tah sandiwara ge baca tiga mah nya ti wae. Anu sepuhna nya terasa abdi. Pengita di tos Rahasia yang ikin, ras payas. Anak muda kita kan di oke. Dina wayang maker senana. Apa? Ulah hadir teh panon belum dua. Cing ingat, saya kene sadepun urang. Aya kene berean. Ngomong kaya nak kieu. Usaha-usaha kemana? Mulutmu Tong goreng-goreng. tapi Abi masih pisah berkara resep satu. serat salira Ada. Oh, kabujang ku waktu. Pileleyan. Sapunya pegat simpai. Ke paturai petepang deke. Dina iraha aya nu nanggap. Jika aya mangga. Drama mangga aya siang malam. Aya drama. Bini sepuh wargi sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi Sakitu. wabarakatuh. Pakaulan di Ibu Haja Edris Warsa Hajiwati. Tapi sekedan di Klub Besar Sandiwara Sunda Gaya Remaja bisa lanjut kene. Dupinan tempat kawan saduhur di Ciner Bederes anu bapak